wanci geus rumangsang. Harita teh si Apeng jeung si Acun lempangna asruk-asrukan, lempangna rada nanyak lewat kebon eurih. Tuluy nanyak deui ngalewat kebon tangkal kai gede. Feng aduh sapeung hanaang geus. Sarua we ge Cun. Lain mau saingin mas tadi. Boro-boro inget kena cai nginum Cun. Wae ge inget tayang buru-buru menang manuk. Cek si Apeng. Kituna teh bari kucang keceng kaluhur tetangkalan. Baiklah. Peng. Saya itu si tangkal kasapi euy. Saya buahna lebet gitu. Asasat deh. Mana? Itu tuh. Cek si Acun bari nunjuk ka palebah gawir rada tongoh. Bener Cun. Mantap euy, lebet gitu. Alay wah. Aya nu ngamek mah. Saha nu ngamekna Cun? Jauh kalemur kieu. Bari na gini dia mah teu aya nu miboga. Sieun Peng euy. Laing mah loba kasieun. Hayang we jadi jawara. Nala kacapi borangan. Cek si Apeng bari leos ngalengkah murukana tanggal kacapi. Si Acun katenyo ngahulang sakedeung. Nenyo si Apeng ngaleos, atuh gancang manehna ge nuturkeun. Si Apeng lempangna hati-hati pisan. Da puguh barala jeung loba cucuk deui. Jeung pangpung ge pabalatak. Da puguh jarang nu ngalas uluh meureun. Kapalebah dinya mah. Peng, tungguan euy. Cek si Acun. Buru atuh. Barala Cun euy. Pangpung loba kieu euy. Balikna aya bahan ngalas uluh ieu mah Cun. Cek si Apeng, kituna teh bari motongkeun regang gari nu ngahalangan liliwateun. Lain meuni barala kieu nya Peng. Sieun aya olay we euy. Cek si Acun nu geus aya ditukangeun si Apeng. Sieun sigi boge euy. Sabot geus aya di handapeun tangkal kacapi, si Apeng katanya ulak gilik kaluhur. Ngilikeun buah kacapi. Bener we buah kacapi teh leubeut pisan. Bener lebet Cun euy. Hanggedas jangkung tangkalna jadi teh. Kumaha atuh? Lah baiklah. Teu nanaon rek ditaekan kuing. Temal si Apeng bari terekel atuh naek. Teu poho bandringna dikeungkeulkeun kana beheungna. Kade Peng euy hati-hati. Siap Cun. Cek si Apeng bari nerekel ka luhur. Sanggeus aya di luhur, harita si Apeng ngagibrikeun dahan kacapi. Burulu atuh buah kacapi teh marurag. Si Acun nu harita teh dihandap, atuh pahibut sorangan mulungan buah kacapi. Si Apeng nu di luhur nenyo si Acun riweuh mulungan kacapi, manehna mah nyerengeh bari ngadangan kacapi nu harita teh aya dina dahan nu deukeut nu bisa dirawel. Pulungan Cun. Enak oi. Si Apeng sabot keur ngadangan buah kacapi, harita teh ngareret ka pelebah kidul lebakeun gawir. Katenyo aya hiji suhunan imah, buruana siga nu rarasik, ang teu pati jelas
Da puguh samar-samar kahalangan dang daunan nu katebak ku angin.